Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten pamiarsa patepang deui sareng abdi Ripal Erlangga. Abdi Kaniali Soni Dina acara Waruga Warta Rumaja Gaul. Warta anu baris dipidangkeun nyaeta kaayaan ojek online di Majalaya. Di Majalaya atau seueur pisan anu janten ojek online. Aya salah sahiji komunitas ojek online di Majalaya nyaeta komunitas GGMB. Kuayana ojek online ieu masihan manfaat anu seueur kanggo kabutuhan masyarakat Majalaya. Naon wae mangpaatna sareng kumaha kaayaan komunitas ojek online di Majalaya, pamiarsa nyanggakeun hasil liputanna. Tahun 2018, ojek online atau seueur di Majalaya. Ku ayana ojek online di Majalaya, ngajieun segala kebutuhan sapopoe masyarakat di Majalaya leuwih babari. Di antawisna nyaeta kabutuhan transportasina. Nanging ku seueurna ojek online di Majalaya, ngajieun para pangemudi ojek online saacana hanjelu. Kusabab langkung ka dieu palanggan ojek online teu nambihan, sedengkeun driver ojek online langkung nambihan. Pihak aplikasi, pihak aplikator dina pendaftaran atoslah ditutup nya. Da beuki kadieu teh driver teh kaseueuran pami penumpang anggar-anggar keneh gitu nya. Jadi atos we lah di stop kangge pihak aplikator aplikasi kangge pendaftaran ojek online pada motor, pada mobil atos di stop heula untuk area Bandung. Kangge area Bandung khususnya di stop lah supaya driver mau di Bandung, mau di Majalaya, kos kapungkur deui sejahtera gitu. Da bigi ayeuna ngaraoskeun kapungkur kekengingan ageng, ayeuna alih karaos pisan kitu teh. Dina pendapatan Di Majalaya aya komunitas ojek online nyaeta komunitas GGMB, Grab Gojek Majalaya Bersatu. Ku ayana ojek online ieu masihan dampak positif sareng dampak negatif tingawitan pangguna sareng pangamudina tina segi manfaat. Kangge penggunana ojek online ieu ngababarikeun alurang kangge transportasi. Kangge manfaat ojekna, ojek online janten panamelan anu babari dipilari. Dampak negatifna, ojek pengkolan janten kirang payu kusabab seueurna ojek online. Wilujeng sonten pamiarsa, abdi Wina Nurhaena ayeuna nuju aya di Jalan Laswi anu caket Bank BNI. Simkuring ayeuna nuju aya di tempat pangumpulan ojek online. Ku kitu wae, hayu ayeuna urang sami-sami kumaha kaayaanana. Ayeuna simkuring nuju sareng Bapak Rajab, salah sahiji driver ojek online di Majalaya. Bapak atau sabaraha lami janten ojek online? Abi atos janten ojol anu tiasa disebat ojek online tos langkung ti 2 tahun awal daftar abdi jadi ojek online teh 2017 pertengahan di eta bulan Agustusan. Upami kauntunganana Bapak janten ojek online teh naon tah? Ai kauntungan kangge abi mah abi tiasa milari artos kitu nya milari rezeki kangge nu di bumi. Terus pami suka dukana janten ojek online kumaha? Seur neng suka dukana janten ojol teh ojek online teh seur ari dukana mah nya pami aya orderan lebet bade penumpang makanan tuangan atau barang ngirim-ngirim barang nu disebatna express, Grab Express atau Gosen eta seueur anu dihaleureuykeun kitu nya seueur anu di cancel atau seueur anu digantung. Naon anu disebabna ngagantung? Orderan fiktif anu disebutna orderan fiktif gitu neng ari suka namanya abi tiasa ngariung sareng rekan-rekan gitu nya. Jadi seueur nambi keluargi lah gitulah. Hatur nuhun Bapak anu parantos ngaluangkeun waktosna. Sakitu wae laporan ti simkuring Wina Nurhaena ngalaporkeun. Hatur nuhun ka Wina Nurhaena anu parantos ngalaporkeun informasina. Pamiarsa, mung sakitu wae waruga dinten ayeuna. Hapunten bilih bobo sapanon carang sapakan. Abdi Ripal Erlangga Abdi Kaniali Soni bade pamit heula. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dina acara Waruga Warta Rumaja Gaul. Dina acara Waruga Warta Rumaja.